Dekatkan. Geser. Tirai buat tirai. Ayo siap. Siap yo. Bu geser bu. Kehendap. Wah. Bisi ayah udah foto. 2.000. Warahmatullahi wabarakatuh. Mangkodir dagang domba di sawah aya lauk betik. Mantap. Nu hadir loba nu jawab saeutik. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madamatis saroya wal baroya wa jama'ana li hadhil lailati min walimati tafarruq ma walimati tasakkur ala sabilil imani wa tibyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiul baroya. Fa askuru ila mudabiri hadal amro alladzi qad amaroni li an akhtuba khutbatan mukhtasaratan muwafaqatan li hadhil haflah qabla an akhtuba wa ba'daha atlubul afwa wal udra taba liman khafa an akhihi li qaulihi sallallahu alaihi wasallam al mu'minun ma'al mu'minin al bunyanil wahid yasudduhu ba'duhu ba'dun Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Faya ayyuhal hadirun wa jumratal mustami'in alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama wa nahnu min ahli sunnah wal jamaah. Pangluhung kalbu kajembaran ati puji nu suci nu jadi panutan ati puja nu mulia nu jadi panutan rasa puji anu suci nu ngancik dina ati sanubari nu jadi mimiti ngaji diri ibarat kembang melati urang sanggakeun ka Allah nu maha suci puja anu mulia nu jadi pembuka cerita yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata walaupun sambil berlinang dengan air mata kita panjatkan kepada Dat yang maha kuasa Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah cakola teh amah niti wanci nu mustari ninggang kana mangsa anu lugina. Alhamdulillah urang patepang laung pamprok jongok ngaroyok di majlis anu mulia ieu menurut pandangan Allah anu diwasilahan ku urang sadaya dalam raraga walimatut tafarruq. Mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dijadikan salah satu sabab urang panjang umur. Tur mudah-mudahan kumpulna urang di dia dijadikan satu amal kebaikan anu ditampi di bayunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat miwa salam pemugia Allah curahkeun Allah limpahkeun katut kajungjungan urang revolusi Islam sedunia yakni habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiwari pemuka catur turiang jadi jarami
minangka ngababaktos ngaulah sanes ngabibisaning ningkatkeun ning linang raga gaganti payung nu leungit-leungit kelapa muluk tutu genat aya pangais-aisan leupeut keur budak yang kabulan kadire rene kabangun silok kapita ku rahmat Gusti beh ditu nama semua alum kembang Tanjung rasa hegar kembang mawar melati nu jadi jajatining ati Kamboja nu jadi jajatining rasa nah tungtung kresek dan daunan hejong ngempung Rasulullah lahir Rasulullah marang kembang anu endah ngadalinding sepanjang peutingnya buang sepanjang berang anu namtungkeun kalimat thayyibah la ilaha illallah ti masrik dugi ka magrib dugi ke orang Cisoka sadayana mudah-mudahan anu anut kana ajaranana king syafaat jaga di yaumil jaza amin ya Allah ya robbal alamin. Tahilap kasadayana para santri baik itu mukimin ataupun mukhorij anu teu disebatkeun satu persatuna jalain ngabsen mudah-mudahan sadayana aya dina karidon Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan tahun 2014 kanasibkeun dijadikeun aparat, kanasibkeun kajadikeun aparat, maka dengan itu saya selaku muhorij ieu nyuhunkeun pangbukakeun lautan hampura kasadayana mamang santri bilih bisi lamun teh mah aya kesalahan atau kehilapan baik itu anu disengaja ataupun teu disengaja terus di waktu abdi ngajalankeun tugas besi teh aya kesalahana aya katitahna aya kacarekna ieu nyuhunkeun dibukakeun lautan maaf anu seluas-luasna kumaha kira-kira ngahampura mudah-mudahan ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kaduana abdi nyuhunkeun istirdona lamun teh mah pertama abdi cicing di dieu dugi ka sampe ayeuna besi ieu mah aya anu pernah kapake ku sim abdi ima lamun rokok teh mah pernah kaisep lamun kopi teh mah pernah kaserudut sabun teh mah pernah kapake korek gas teh mah pernah kacandak ieu nyuhunkeun gas Basahin, kalau ngetan. Sabun pakai